Wilujeng enjing sadayana sampurasun pamirsa patepang di simkuring ajlin simkuring sabila dina acara warta kami dinten Minggu kaping 12 Februari 2023. Namun ngabahas ngeunaan objek di wisata Kota Tasikmalaya moal kantos CF namargi teu seueur pisan objek wisata di Kota Tasikmalaya nu metot pikeun didatangan. Tah, salah sahiji tempat wisata di Tasikmalaya anu lumayan metot didatangan nyaeta Situ Gede anu aya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ayeuna tos aya rerencangan arurang Ismi, Padil, Erangga, sareng Ilham anu aya di lokasi. Kemarin hari ramena Situ Gede teh 5 menit kemudian. dan poe naon. Kamu nanya. Minggu ramena teh di Jumaah dugi ka Minggu we. Di papat sami di leuwih dia. Oh, semulai kadag ieu we. Mulai jalan di dieu teh. Teh rame bisa. Alhamdulillah. Kapunten pada Tumaros, masa dia Situ Gede teh tertarik teh kunaon? Terkait juga tertarik karena wisata KDT utama nama kaiji anu dituju nama wisata kuliner bakar ikan terus ya kami lungsur ke situ pengen tahu aya oge anu tujuanana religi kanggo sejarah da makam yang budaya anu tujuanna aya di pulau menuju ka pulau nyata kedah naik perahu gitu nya utamina mah wisata ka dieu mah eta we utamina mah bujang nama wisata kuliner bakar ikan gede-gede anu di utamikanana laut jair Biasana dinten ramena dinten hari naon wae? rupi nama wisata mah tilu dinten di dinten Jumat, Sabtu Minggu, pemi dinten Jumat, saat Jumatan kadang kan sambil jogging trek beli Situ Gede sambil skor dan setelah itu kembali deui wisata kuliner bakar ikan. Hari Sabtu utamina hari Minggu, kadang hari Minggu juga ada aya kemacetan jalan hari Minggu. Oke. Terus kenalan di dia, Mas? Berbeda pemandangan yang sangat indah. Cuap. Gue baca itu. Beneran dia, euy. Ya, orang. A few moments later. Mineral. Diri skillnya. Kayak ada manis-manisnya. Kayak saya hitam tapi manis. Nun dia di kamar enak. Tadi itu, tuh, ada di jalan. Let's go. Dinten wae ramena. Biasana mah Sabtu Minggu. Sejarahna kumaha? Sejarah Situ Gede. Sejarah Situ Gede mah udah dari depan banget juga udah ada. Cuman luasnya seluas 15 hektar gitu. Seiring dengan kemajuan zaman diperbarui jadi 47 hektar.
kan di samping sebagai tempat rekreasi juga dipakai untuk irigasi. Pas saya sakit Pak, tuh nuhun kang watong.